teh yang jajan makaroni basah 4 ribuan bisa teu? Bisa barudak bisa. Bari sanajan harga cikur mahal, cabe mahal, dan harga plastik aja nu lain nage kalah minuna rai. Lain naik deui ketang harga plastik mah pindah harga. Nya atuh da biasa nage naik harga teh 500 perak, paling gede 1.000. Ari ieu mah naik harga teh aya antek langsung 3.000, 4.000. Matak bingungnya jualan teh komo jualanna di lembur mah. Ditaikeun hargana nu teu ngarti mah pasti loba nu protes. Teu ditaikeun moal aya untungan. Jadi ayeuna mah kumaha carana harga teu naik tapi jualan masih aya untungan. Jalan hiji-hiji namanya eta ngurangan porsi. Jadi keur maraneh pelanggan abdi ulah harerannya lamun porsina sagala dikurangan. Cara pelanggan abdi anu hiji ieu jajan makaroni basah 4.000. Terus ku abdi teh di dieu porsi endogna dikurangan, makaronina dikurangan. Nya ari enggeus kudu kumaha deui atuh nya daripada hargana ditaikeun. Tah ieu teh di dieu jajan makaroninan teu pake sambal tapi pake saos sungkul. Terus selain jajan makaroni di dieu oge manehna teh jajan minuman. Tah anu leuwih bingung mah tina minuman. Mun teu ditaikeun hargana piraku kudu dikurangan caina. Coba barudak di tempat maraneh cekek jiga kieu dijual sabaraha.